pamimpin teh kudu datang waktu rakyat rek susah rek bungah manehna datang. Mantake ciri pamimpin di tanah Sunda, hiji datang kanu hajat, dua datang kanu gering, tilu datang kanu maot. Datang kanu hajat, daek kaondangan. Disebutna nyambungan, nyambungkeun silaturahmi, mawa opak, mawa ranginang, mawa cau, mawa gegeplak, mawa wajib, mawa duit. Nya. Mau duit di mana? Di mah. Nya teh mah. Bikin ke masyarakat gitu. Nya heuh biasa eta mah tradisi kaondangan disebutna. Aya engke wayang saha nu mayarna lamun gentongna teu deusian. Tapi heueuh deui nya. Alhamdulillah. Dua, datang kanu gering. Disebut datang kanu gering lain pamimpin kanu unggal nu gering disampeurkeun da moal beak waktu. Laras kemana? Maksudna nu geringna dijamin kasehatanana teu kudu mikiran biaya, tinggal asup ka rumah sakit. Ambulan geus aya supirna, supir geus aya bensinna, saku geus aya duitna, koloyong ka rumah sakit di UGD geus aya nu narima. Terus berobat dirinya tapi kacagerna teu kudu mikiran biaya, nu nungguanana teu kudu mikiran beas di imah sabab nagara hadir di nu kasusahna.